sholat babarengan kakuting suat keadaan di masjid tiga kedian sing goreng gini ngawal kosan ngajak sholat babarengan ulah sok sholat iman salagi ayam masjid man di bumi atau siman ayo urang berjamaah ayo urang berjamaah sholat wajib ulang kaliwat manawi ibadah urang ditampi kudu kawasan kakuting suanteun adan di masjid tiga kedian sing goreng geuning ngawar kosan ngajak sholat babarengan kakuting suanteun adan di masjid tiga kedian sing goreng geuning ngawal kosan ngajak sholat babarengan ulah sok sholat iman salagi ayam masjid man di bumi atau siman ayo urang berjamaah ayo urang berjamaah sholat wajib ulang kaliwat manawi ibadah urang ditampi kudu kawasan kakuting suanteun adan
Saban poe saban berdiri centangan anak Adam paihan gentengnya lengan
ya. Hirup di dunia ukur bara, harta jeung anak fitnah nu aya. Kuatkeun iman, tingkatkeun takwa, sangkan salamet di akhir jaga, sangkan salamet di akhir jaga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lobakeun pisan mieling mati, sabab eta teh datangna pasti. Nyawa dipundut Rabbul Izzati, mangkade hirup sing ati-ati, mangkade hirup sing ati-ati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Datangna ajal diri sumera, nyawa jeung jasad tuluy papisah. Anak kulawarga careurik kabeh, urang dibungkus badanku boe, urang dibungkus badanku boe. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nu nganteur mayit tilu perkara, anak jeung harta sarta amalna. Harta jeung anak baralik deui, amal mimilu nu jadi saksi, amal mimilu
susaraka datang Ijrail bisa ingkar datang Ijrail bisa ingkar astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya datang di kubur teh hirup deui mukar jeung nakir nu ngadili waktu harita lisan dikunci jasad ngajawab tur jadi saksi jasad ngajawab tur jadi saksi astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna Eta sadaya bakal diperiksa Eta sadaya bakal diperiksa bakal saringgara upami sepuatuna disebut maut ngarana upami sepuatuna disebut maut ngarana disebut maut diragakan luar arwah najan jalma gagang rongkang giginya mah kudu pasang najan jalma gagang rongkang giginya mah kudu pasang
tangganya cerita si mayit di maran dia terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan mayit nu meunang ngabedor bocah tangga digaroton dibawa kasaran ketong ku hirup ukur parengong dibawa kasaran ketong ku hirup ukur parengong sabab maut eta lawan kabeh jama bakal nyorang di ayeuna kudu terang naon nu bakal kasorang di ruang hutan beureum di idet atuh dilantung jeung sireum kurinjuk pake nyireum saberes mayit dikubur ditinggalkeun ulun udang deui taya batur sieun keun palalaut udang deui taya batur sieun keun palalaut Astagfirullahaladzim liwali walidayah wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng muslim muslimat alam dunia geus paciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka
beki anteng kana ibadah temayang alam dunia beki ruksak nudoraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imagera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kaburu sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana wajibna 20 adam hudus fana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam umyum bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya
wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatonah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na April bulan Masehina tanggal ke-20na Hari bilangan tauna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kanjeng Nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyari dicap ku hotamin Nabi Nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa dalatan kaum yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana